Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bayayana. Wilujeng wengi wilujeng petepang dangu deui sareng akinya dina acara dongeng Sunda di kandaga nyaeta kidagar spesial. Urang ngalajengkeun deui terasan hanca dongeng anu katunda anu judul nate Setan Ranca Bangke. Ieu dongeng karangan Wadang Hari Bandung digarap ku Aki nembe nincak bagian anu katilu. Pamirsa satecan Aki madar dongeng mangga kanggo anu nembean mancon nembean ngadongkeun ulah asa-asanya di subscribe bae di tombol loncengna supados saya notifikasi upami Aki neraskeun hanca dongeng. Atur nuhun kasadayanan para subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng Aki. Mugi-mugi sadayana ya dina ginajar kawiljengan teu kirang sapapaosna sehat lahir sinareng batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai. Amin ya robbal alamin. Pemirsa urang keur yeuh bae dongengna nya hanca Setan Ranca Bangke bagian anu katilu. Urang amparkeun bae samak kabitarna par samakna sor bajigur sareng bala-balana mangga kaparayun sadayana prung bareng jeung ngrug-rugna batu karang nomor 3 jeung nomor 13 kadenge harita sora ngaguruh tarik. Batu tetenger makam anu belah kenca ngadadak mecleng hiber kaluhur. Dua brak makam batu hancur paburantak. Ayeuna katempo liang makam anu hideung poek barijeng jero. Sanajan makam geus kabuka, kembang getih setan masih ngalayang di saluhureun liang makam bari tetep muih ngaluarkeun sora ngaguruh pikasieun. Si bayangan hideung anu hatena mah masih cangcaya kana ucapan jalma di jero makam anu ngaku ngaran Maladewa alias si setan liang makam. Gancang maju ka hareupeun liang makam. Manehna ngerahkeun kakuatan tanaga jerona leungeunna ngolebat rek nyamber kembang getih setan anu keur ngalayang di luhur makam. Sanajan awakna sempat ngadayagdag ka tukang, tapi leungeunna teu burung masih bisa nyamber kembang getih setan. Tapi kakarak ge ramona antal kana gagang kembang, ti jero makam ngadadak ngadius siji galombang angin anu tarik. Lain ukur leungeunna si bayangan hideung anu mental ka tukang. Awakna we kadorong mundur, meh bae ngajengkang labuh ka tukang. Lamun seug manehna teu gancang imbangan awakna ku cara narik sukuna ka tukang bari ngerahkeun tanaga jerona. Bangsat. Kurang ajar. Anjeun rek lancalinci kana jangji anjeun Dasar setan licik. Sentak si bayangan hideung bari neuteub ka arah liang makam. Dua leungeunna diangkat siap pikeun ngaleupas teunggelanana. Lain kitu, urang kudu cacarita heula, kadenge walonan ti jero liang makam. Teuing ku sabab kasima atawa nurut kana ucapan setan liang makam. Si bayangan hideung ngajaga bari nahan gerakan leungeunna. Panonna neuteub teu ngiceup ka arah liang makam. Kacangan ku cahaya bulan, oge tina cahaya nu mancar tina kembang getih setan. Si bayangan hideung ngakebeg, sabab panonna jelas nempo. Aya dua leungeun anu kaluar tina jero makam, tuluy muntang kana bibir liang makam. Roronghong leungeun, geuningan eta mah tulangna hungkul.
Gerendeng si bayangan hideung panonna beuki melotot sewaktu muncul rongkong suku anu harita neken kana tungtung liang makam. Teu lila nolol hiji sirah anu matak muringkak bulu punu. Bukna katempo awut-awutan babatok sirahna ukur mangrupa tangkorak eueuh dagingan. Kongkolakna katempo jero, di jero kongkolak eta aya sapasang panon anu muih beri bolotot. Edan, bener-bener setan bungkeleukan ieu mah. Gerentos si bayangan hideung bari ngalirkeun tenaga ciro kana dua leungeunna. Manehna waspada, taki-taki sabab nempor rongkong hirup eta nekankeun dua leungeunna kana bibir liang makam kaos anu rek ngablesat nyamber ka arah dirina. Nyangka lamun makhluk nu muncul eta rek narajang. Si bayangan hideung dorongkeun dua leungeunna tapi sangkaanana nyalahan. Si rongkong hirup teh teu kuateun hanjat geuningan mah. Manehna ngaguling labuh deui ka jero makam. Atuh si bayangan hideung gancang narik mulang dua leungeunna. Manehna teh jadi ngaleupas tenggelanana. Si bayangan hideung ngadago sakeudeuh. Tina jero makam dua leungeun katempo muntang deui kana bibir liang makam. Jelas katempo pisan leungeun eta ukur tulang anu teu dilapis ku nanaon. Teu dilapis ku kulit atawa daging saeutik ge. Sirah anu mangrupa tangkorak bukan teh katempo deui. Meh bae aing teh teu percaya lamun teu nempo ku panon sorangan, bener-bener edan. Gerentos si bayangan hideung. Ieu makhluk pasti mibanda kakuatan luar biasa. Tapi nilik bieu manehna ngaguling deui labuh. Sigana tanagana geus beak kakuras ku waktu. Aing kudu gancang ieun tindakan daripada kembang pusaka eta kena lapur. Mikir ka palebah dinya si bayangan hideung gancang ngagentakeun dua leungeunna anu geus dialiran ku tenaga jero hiuk but. Hiji galomang angin tenggelan tenaga jero ngadius tarik. Jahanam, naon dilakukeun ku anjeun manusia? Setan liang makam anu kakarak ge bisa hanjat di jero makam, awakna kasapu macleng, dua tumak ka tukang tuluy ngagedebut. Rongkong hirup teh tibanding tarik kana taneuh. Tapina hiji ge eueuh tulangna anu potong atawa ucutan. Si bayangan hideung gancang ngolebat leungeunna nyamber ka arah kemang getih setan anu masih tetep ngalayang muih di luhur makam. Tapi setan liang makam anu wujud rongkongna make papakean rubah rabek teu pararuguh. Harita ngadorongkeun dampal leungeun kencana lelaunan. Si bayangan hideung lain ukur leungeunna teu hasil nyamber kana kemang getih setan. Tapi awakna oge kadorong mundur tilu lengkah. Manusia, kamu anggetih setan bakal cecep jadi milik anjeun. Tapi sebutkeun heula saha anjeun teh. Cek setan liang makam lalaunan. Manehna diuk sila. Si bayangan hideung ngajega bari dangah tuluy ngawalon. Kuring Arya Edan. Ngaran bisa wae dijieun cafi ayeuna kaulah hayang apa. Kawas kumaha rupa anjeun. Cek setan liang lahat. Panon boloton taneuteub liar ke arah si bayangan hideung. Jalma nu bieu ngaku ngaran Arya Edan neuteub lempeng ke arah rongkong hirup setan liang makam. Nyatana eta jalma teh make taregos hideung ukur panonna hungkul anu katempo jelas sedengkeun beungeutna mah disamunikeun di satukangeun taregosna. Anjeun loba ting pamenta. Cek jalma nu ngaku ngaran Arya Edan. Kaula ukur masrahkeun kembang getih setan ka jalma nu kaula apal ngaran jeung rupana. Tembal Maladewa. Si rongkong ieu ngahajang ngulur waktu pikeun mulihkeun tanaga jerona. Daripada urusan leuwih lila jeung leuwih riweuh leuwih hade aing nadunan ka hayangna. Gerentos Arya Edan. Leungeun katuhuna ngolebat bret taregosna saharita leupas didudut. Kiwari katembong rupa saurang jejaka kasep anu panonna seukeut
bukna panjang acak-acakan, sirahna make ikat tina lawan bodas. Panona setan liang makam molotot merhatikeun kana rupa jeung dedegan jalma nu nangtung di peuntaseunana. Teu lila kadenge manehna nyarita. Cimana anjeun apa kana Rusiah lembur setan. Eta mah urusan kuring. Anjeun ayeuna geus bebas. Anjeun kudu nadunan kana janji anjeun sabab kuring geus nulungan ngabebaskeun anjeun. Anjeun can ngawalon kana pananya kaula. Eta mah eueuh dina kasapakatan urang. Setan liang makam seuri mani panjang awakna. Awak rongkongna katampo goyag-goyagan. Janji nu diucapkeun ku kaula eta masa waktu kaula kapendem di jero makam laknat eta. Ayeuna kaula geus bebas, janji bisa bae jadi rubah. Bangsat, manusia setan kawas anjeun mah memang leuwih hade ge modar. Hiat. Arya edan ngagajleng ngaliwatan liang makam. Bari ngalayang dua leungeunna ngagentak ka arah setan liang makam anu harita masih sila kene. Wut gebuk seor. Wut angin tenggelan jarak jauh. Ngampar pagulung-gulung ngadius tali. Setan liang makam angkat dua leungeunna tapi samemeh manehna sempet bikin ngagentakeun leungeunna galombang tenggelan Arya edan kaburu datang ngahantem kana awakna. Ceger bledag celeng kalayang gedebut kulitik bro. Ronggong setan liang makam teh macleng dibanting tarik meh bae neunggar kana tumpukan batu karang anu geus rugrug. Arya edan gancang muterkeun badana sakali ngagentakeun sukuna blesat awakna ngablesat ka arah kembang getih setan. Pamirsa sadayana, ulah hilap ieu dongeng di alpukahan ku afiliasi ti Shopee. Saha bae pamirsa anu palai gulah galeuh balanja tanapi pusar peser nya. Meser naon we nya? Anu dibutuh mangga tiasa ngalangkungan seratan produk anu aya di pojok handap kenca ieu video atau napi di link nu aya dina deskripsi ya dongeng. Kantun klik bae heula pamirsa saparantosna lebet ka Shopee nama pamirsa tiasa balanja naon bae oge nya bebas sakahoyong pamirsa anu palai ngagaleuh naon mangga. Ulah galeuh ngalangkungan aki atanapi ngalangkungan dongeng ieu sami sareng ngawantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosanna. Oh iya ulah hilap pamirsa anu naroskeun palai nyawer tiasa dina seratan terima kasih gambar eceng di handap ieu video digeser-geser ka kencanya. Ada napi tiasa ka akun Dana GoPay atau napi Shopee Pay di 0852 10 98 2379. Urang teraskeun dongengna prung. Bari ngerahkeun kekuatan tenaga jerona leungeun katuhuna nyamber kana gagang kembang. Sorang ngaguruh pikasieun ngadadak eureun sewaktu gagang kembang bisa dicekal ku leungeunna Arya edan.
Nembok kembang getih setan geus kacekal ku batur, setan liang makam gancang dorongkeun dua leungeunna ngalepas tenggelan jarak jauhna. Gelombang angin anu mawa cahaya kulau bau menyan nyambar tarik ke arah Arya Edan anu harita keur nonggongan. Arya nu rek nyimpen kembang getih setan kana sajeroeun bajuna apal lamun manehna ditarajang ti satukangeunana. Manehna masih bisa ngalepas tenggelanana, aing hayang nyoba kakuatan anak kembang getih setan ieu. Arya Edan gancang malik kembang getih setan anu dicekelna gancang digentakeun ke arah datangna serangan musuh. Barasat sinar tilu warna beureum bodas jeung hideung ngabarasat tina kembang getih setan. Mapag datangna tenggelan setan liang makam. Put barasat des biar. Sinar kulau bau menyan buyar paburisat sewaktu dihantem ku sinar tilu warna anu kaluar tina kembang getih setan. Sinar tilu warna teh terus ngarangseg maju sanggeusna ngabuyarkeun tenggelanana setan liang makam. Cilaka 12. Ceuk setan liang makam bari panonna buncelik, dua leungeunna gancang dipalangkeun dina hareupeun dadana barasat jeger. Bledug. Setan liang makam ngoceak panjang, awakna mocong tarikat tukang tuluy neungar kana tumpukan batu karang anu geus rugrug. Wedak brug brusut. Sagujur awakna karasa remuk, papakeanana meh bae musnah, awakna meh bae buligir. Setan liang makam nyarande ngaleh-leh dina tumpukan batu karang. Satekah pola manehna teh ngangkat leungeunna bari ngalirkeun tanaga jerona, tapi nyatana boro-boro ngalirkeun tanaga jero. Leungeunna ge teu bisa pikeun digerakkeun deui. Arya Edan neuteup ke arah setan liang makam. Awakna bener-bener kuat, sakitu dihantem ku kekuatan kembang getih setan. Aing kudu gancang ini ti dieu samemeh manehna bisa pulih. Si Jajaka teh luak liuk heula tuluy rek ngolebat init, tapi kadenge setan liang makam ngagero. Urang nyangka anjeun bisa lolos bari mawa kembang getih setan manusia. Setan liang makam harita ngagerelengkeun awakna. Apal lamun batur can bisa ngalirkeun tenaga jerona, Arya Edan teu jadi ngolebat init, manehna malik bari ngangkat leungeun katuhuna anu masih nyekelan kembang getih setan. Sakuduna anjeun ngahaturkeun nuhun ka kuring, sabab nyawa anjeun teu dicabut ayeuna. Tapi lamun anjeun hayang modar, heug kuring teu kabeuratan nganterkeun nyawa anjeun ka neraka. Gorowok Arya Edan. Setan liang makam ngeureunkeun gerakan awakna, rupana manehna teh sadar lamun sakali deui kembang getih setan ngahantem awakna. Manehna teh yakin naha mampu pikeun nahan kakuatan eta kembang pusaka. Arya Edan nurunkeun leungeun katuhuna nu nyekelan kembang getih setan. Alus, dina danget ieu nyawa anjeun masih dibere ampun ku kuring. Sabab kuring nyaho lamun anjeun kudu nyieun balitungan jeung jalma sejen. Kuring masih mere kasempatan ka anjeun pikeun nyokot kembang getih setan engke. Lamun anjeun geus bosen hirup. Rengse nyarita kitu. Arya Edan ngalengkah 7 lengkah, ngareret heula ka arah setan liang makam, tuluy manehna ngablesat init bari katempo seuri. Sanggeus Arya Edan teu katempo deui. Setan liang makam tanggah neuteup ka bulan anu beuki condong ka arah kulon. Arya Edan, ayeuna bakal kaduhung kemaehan kaula peuting ayeuna.
Ieu teh hiji kabodohan anjeun anu engke bakal ditanggung ganjaranana. Anjeun bisa bae lumpat ka tungtung jagat. Anjeun bisa bae teureum ka dasar sagara. Tapi ulah miharep anjeun bisa nyamuni ti kaula. Lalaunan setan liang makam ngangkat dua leungeunna, sindakep dina dadana. Bari sila panonna dipereumkeun. Manehna samedi pikeun ngubaran tatuna sarta mulihkeun tanaga jerona. Urang tunda heula ngeunaan setan liang makam. Ayeuna urang nyaritakeun lalampahan jalma nu ngaku ngaran Arya Edan. Punten pamirsa bilih rada ngaguruhnya kumargi di tempat aki ngadongeng nuju hujan ageung. Mugi-mugi masih jelas kadangunya suanten akina. Di hiji tempat anu jauh ti wewengkon lembur setan. Arya Edan ngedeunkeun lumpatna sakadapan paneutupna ngulincer nitenan kayaan di sakurilingna. Sanggeus yakin mun di eta tempat eueuh jalma sejen. Leungeunna gancang ngaluarkeun kembang geuti setan. Sanajan kembang nu mancarkeun cahaya ti luarna eta diselapkeun dina sajeroeun baju. Tapi kembang jeung daunna teu ruksak saeutik ge. Teu nilep-nilep acan. Sajongjongan Arya Edan merhatikeun kembang geuti setan nu aya dina leungeunna. Tuluy leungeun kencana ngaragamang kana beheungna. Lalaunan leungeunna ngolepet kulit beheungna tuluy didudut. Brut, nyatana leungeunna ngadudut kedok kulit ipis anu ngawangun beungeut saurang jajaka kasep. Kacaangan ku sinar panon poe anu kakarak meletek ti tebeh wetan. Rupa asli eta jalma jelas katempo. Rupana disatukangeun kedok kulit teh aya rupa saurang aki-aki nu mibanda panon badag seukeut. Kumisna panjang geus podas kabeh. Kedok kulit dialungkeun kana rungkunan. Tuluy leungeun kencana ngajambak buk hideung panjang acak-acakan dina sirahna. Brut. Buk panjang acak-acakan teh didudut leupas jeung iket berasna. Di sajeroeun buk palsu eta nyatana aya buk asli si aki-aki anu panjang satak-tak geus huis kabeh. Buk palsu oge harita dialungkeun ku si aki teh kana rungkunan. Saterusna bari seuri eta jalma ngolebat init ninggalkeun eta patempatan. Bareng jeung eta kadenge sora kongkorongok hayam di sisi pilemburan. Ngabageakeun srangenge nu rek mancen tugas pikeun nyaangan sakuliah jagat. Dina kayan kitu kolebat jeleg. Hiji bayangan beureum datang ka eta tempat. Culang cileung sakedeung tuluy seuri sorangan. Aduh aing telat meureunnya. Bieu teh asa nempo si Kasep ka belah dieu. Tapi ka mana nya ngilesna jol eueuh weh. Jeung bieu teh asa kadenge sora seuri aki-aki. Nah jurig di dieu kitu ih. Pala laur aing mah mending ge aing mah rek ngidar awug ka lembur we ah. Da geus isuk ieu teh. Ieu pamirsa mangga bilih anu palajarajan awug sok atuh geura ieu diborong ieu. Bagus mana bagus nu sok ngaborong awug ibi ya. Tah ieu kukurawo ge raos gurih nikmat haneut keneh deui sok jarajan heula ieu. Pohara pamirsa. Kuno rojolna bisa ruwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Arya Edan dina lakon setan kembang geuti setan pamirsa. Cag urang teu deun heula dihaneuleuum sieum geusan sampeun urang tunda dihanjuang siang geusan aeun urang sampeudeung ke di bagian salajengna. Rupina bae Arya teh bakal kateumleuhan ya. Bakal kapitnah pamirsa nya.
kumargi aya jalmi anu ngangken Arya Edan bari nyamar janten Arya. Kumaha lajengan saterasna antos baiknya pamirsa. Satacan Aki Amit mungkur sakedap bade naon teh namina bade ieu heula ngabsen heula lamit teh ngabsen pamiarsanya di Kidagar Official. Aya ulah Puspitasari teh ulah anu di Purwakarta hadir. Arnold Say dari Cikupanya, Bunyamin Bonto ti Tasik, Teteh Nuraini Silpina Dewi Denpasar Balitea. Alhamdulillah hatur nuhun ki sami-sami. Kang Jaya Sumbenar Jakarta Timur Mancot Ras. Mugi aki sakulawargi aya dina kawilugan sehat walafiat diserkeun rezeki anu halal sareng barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Ade Soekarna di Balihan Cicadas Bandung, oge Kang Andri di Bogor teh nya manco bari nyengir. Watata Sumitra, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Watasik di Taman Rahayu Regensi 2 Setu Bekasi teh kiring manco mogi aki sakulargi di paparinan kesehatan salamin. Amin. Doa nu sami kangge Watata Sumitra sakulawargi. Kang Amin Aminuddin di Palihan Manco Mania Garutna hadir selalu hatur nuhun aya Charsam di Sarawak Malaysia. Datuk Charsam, makasih telah hadir. Terus hadirnya orang Sunda sih namanya Kang Charsam. Kang Umar di Jakarta. Terus Teh Leli Agustianti di Sukabumi, Kang Abdul Solih di Tasik Sukaraja teh, Kang Ujang Sarini di Jakarta. Asep Dinaria oge Kang Prabu Arjuna Mancomania di Banjar, Teh Linda Imu di Palihan Bandung, Teh Intan Ramadhani di Palihan Garut. J3 Pro nepangkeun abdi penggemar enggal punten abdi aya pamunut aki kumaha upami durasina ditambahan janten 40 menit. Pilih bosen lami-lami teh pamiarsanya kepungkur ge aki kantos sajam. Cangkeulun. Da pamiarsa oge panginten seueur kasibukan sami sareng aki nasibuk. Pamiarsa nasibuknya. Ya masa kolebat we lah. Pileuleyan ngupload ge rada sesah yeuna mah akina aduh bari jeung kedah meresan dongengna da arical pamiarsa ku reksak sanes ical pangintennya ku banjir teh. Kang Yaya Sukarta Majalengka, Kang Asep Syukulo di PR Cimahi, Kang Asep Suherman di Bekasi, Kang Wisnu Walyana, Kang Haji Tia di Ciroyom, Teh Lili Hasanur, Kang Lili pangitannya, Kang Setia Budi di Tasikmalaya, Kang Wawan Setiawan di Uni Emirat Arab, Teh Yulina Belia di Tasikmalaya, Kang Agus Sopian, oge Teteh Isuliani di Cianjur Mekah. Hadir selalunya. Kum oge ka sadayana pemirsa anu teu kasebat kumargi anu katinggal mung dina komenan ya ieu tos kadangukeun tos hadir henteu komen atau napi teu mairan mah henteu katinggal saha-sahana pamirsa. Panginten atuh sakitu heula nu kapihatur salam kasadayana oge kulawargi pamirsa di mana bae ayana pada mancor salam dunya. Mugi sadayana aya dina kabarokahan ya kalancaran urusan sagala rupina oge dina karahayuan amin ya rabbal alamin. Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.